demi kehidupan dunia hayang jadi penggede wah ngaluarkeun sabaraha ratus juta miliar triliun demi kehidupan dunia dek ngangkat barang nyokot barang nyogok raditum bil hayatid dunya di akhirat bakal kumaha demi kehidupan dunia jenteuing ngeridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah geura paes ya kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia demi kehidupan dunia uang bank jelema daek nyokot duit pelembungan ku ari geus merajalela jadi ubul balwa buah behan ku ari sakedeung deui paes ya usaha make duit bank meuli mobil meuli lain sebagainya isuk pageto bakal ditanya ku aing diriba cek Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim Rasul aing geus kajelaskeun sahabat Rasul geus kajelaskeun para wali-wali Allah geus kajelaskeun teu ngadenge cilisia dengek sia dikucuran ku timah timah lagi menang di neraka jahanam tah mah teu sabiraha korocek hayo rasakeun sia ayo demi usaha bank demi kendaraan kredit demi rumah kredit demi jabatan uang demi araditum bil hayatid pohonya minal akhir digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna digantian ku kesenangan sejenak karumpak aturan agama naudzubillah bidzalik